Bongkar harta karun alias sepi buat di sambel. Nah jadi caritananya barudak di dia aing boga peyem dak alias kubur jengkol atuh lamun geus dikubur eta ngaranna dak sepi di aing mah. Laju caritana isalaki cenah coba eta jengkol disepikeun cenah aju mah cenah engke disambel ngeun aing mah teu can nyorang dak nyah nyambel sepi doang kumaha makana ieu aing coba nek ngajajal bae disambel dak ditutuan teh ya. Ai barang ditoong ku aing horeng dak ieu jengkol aing loba kanu buruk deuleun nek bagi dua dak nyah ieu jengkol heh nu buruk bae atuh dipiceun dak buruk mah teu ngeunah meureun lain hahakaneun. Arah nu endahna bae tah aing menang sakieu lanjut dak nyah dikumbah ulah poho dak jaloba taneuhan atuh heueuh tuh kadeuleu ku daria belok dak ieu belok sepina ge. Kira-kira sarua di daria ge dak ieu jengkol dikubur jadi sepi ngaranna. Atuh geus beda dak lain deui rasana ge lain rasa jengkol atuh rasa sepi dak ieu lanjut ku aing teh ditutuan nutuanna ge dak beujeuh kana ieu kana leper andalan. Teu nyaho aing nya dak teu nyaho hendak jadi kumaha boa ieu ngeun cenah ge kieu cik nu ngabejaan ge dak emang sepi mah cenah ge ditutuan laju engke disambel doang kieu ulah poho diminyakan meureun digosang grangsreng. Laju mah ieu caritana dak heueuh nya ieu aing poho deui horeng teu make cabe dak teu make cabe atuh kumaha nya jalain sambel meureun ieu mah teu make cabe tuh ku aing geus dipake rasa dak uyah mecin gula ulah poho dicaian. Tah jadi kieu dak nya ieu sambel sepi ngeun aing poho make cabe anehna mah.